baju anyar ya. Atuh halusnya. Ben, aya pida meuleun ye. Gajihna lumayan ageng. Tiasa atulah nyicil motor ninja wae mah. Kumaha bade moal? Pagaweana naon euy? Eta ngahudangkeun polisi sare di payunan bumi abdi tuh. Wah, bener eta teh. Tapi udangkan polisi anu sare, gajinya gede. Nyeret atuh ari kitu mah. Di dia poek pisan ya Ben. Teuing atuh teu nyaho urang mah teu bisa ningalina naon da. Dokter, pulpen abi kateleg ku Adi. Naon anu kudu ku urang dilakukeun? Nya, pake heula we parlot satu acan abdi datang ka dinya mah. Ceng, ai 17 Agustusan teh iraha tulusna. Biasana mah ngantosan sidang isbat engke sore. Oh, gitunya. Ariel masna irung teh naon nya? Nya pangambung atuh. Oh, nya atuh. Eta dina pengambung AA aya remeh. Ben, kamari sonten abdi ninggal beben uwih wae di payunan bumi abdi. Aya naon? Henteu nanaon, Ceng. Terus abdi teh kapengker heula bade heula. Tah saatos kaleresan manuk cangkurileung nu bapa abdi teh ical. Ku bebennya dipaok. Henteu, Ceng. Terus naon atuh kamari sonten uwih wae di payunan bumi abdi? Kamari teh urang ningali gelang manuk cangkurileung eta teh murag. Ku urang dibantuan we neangan eta gelang. Tapi teu kapanggih wae. Da, kumaha soalna geus sore nya urang balik we ka imah. Samemeh balik ku urang dibukakeun eta kantong kurung manukna. Sugan we kapanggih gelangna ku si eta manuk. Halo dokter. Halo oge. Dokter, abdi teh wae di kamari ieu teh. Oh, diare nya. Nya panginten jabakeun ieu teh WC teh mangpet deui. Dokter tiasa teu ngabantosan abdi. Cantak we atuh ka dieu. Dokter we anu ka dieu. Sakantenan bari pangnyedotkeun WC anu mangpet. Ayo kan, ayo nanti kan dasmu, frontalmu kena, ayo maju kabeh kan sak sekolahan, sak satpammu, sak kantinmu, sak kepala sekolahmu, jancuk. Ben, gaduh rerencangan teu? Anu upami main ML teh sok emosian. Henteu atuh. Dina ayeuna ge babaturan nu main ML langsung kurang mah di unfriend. Ye, sanes rerencangan sosmed atuh, rerencangan dunia nyata. Nya, rencangan asli ge bakalan di unfriend kurang mah.
Urang mah hayang meuli mobil, tapi kudu bisa muat keur loba jelema, bisa keur sasarean jeung bisa kebut di jalanan. Kira-kira mobil merek naonnya? Oh aya Ben, saran ti abdi mah meser mobilna anu kitu tuh. Ben, nuju ramenya eta nu ngomongkeun Pak Jokowi sepeda naik motor ka pembukaan Asian Games. Heueuh nya Ceng. Urang mah apal nu sabenerna naha Pak Jokowi make motor ka GBK. Nah gitu Ben. Eta pembukaan Asian Games kan tanggal 18-nya. Berarti tanggal genap. Sedangkan plat nomor Pak Presiden kan ganjil. Jadi plat ganjil teu maci lewat Senayan. Jadi Pak Jokowi pakai motor ka GBK-na. Padahal mah dipundurkeun we atunya acara pembukaan Asian Games na jadi tanggal 18. Meh mobil Pak Presiden bisa lewat ke Senayan. Kumaha anjeun we lah Ben. Ben, ari menurut Beben, bebek goreng enakna bagian naon nanya? Cek urang mah bagian pahana atuh. Ari menurut Aceng, Lain atuh, coba huruf B na ku Beben dileungitkeun. Jadi naon tah? Ta eta anu enakna mah. goreng. Gerobakna sigana rusaknya Ceng. Nah, gening apal rusak. Soalnya didodorong gerobakna. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Pak, motor anyar abi hancur. Anda orang yang sangat materialistis. Anda bahkan tidak menyadari bahwa kaki kiri Anda telah terputus. Ya Allah, sepatu Yeezy originalku sebelah lagi kemana? Sok hayu. Tahu naon anu koneng? Tahu Cibuntu, Lain, tahu Sumedang atuh. lain. Teuing taluk. Terus tahu naon atuh? Tahun tu aa koneng. Ben, sepatu baru nih. Biasanya kan pakai sendal jepit.
Iya dong. Beli dari mana? Kasih tahu gak ya? Mau kasih tahu nggak? Oke. Saya belinya dari @bonjor_project. Di situ banyak sepatu bagus yang berkualitas. Oke, makasih. Aku juga mau beli. Ya, ditinggalin. Ukan acis. Kanggo naon gitu? Kanggo itu diharap aya nu jojorowokan wae. Oh, iya atuh. Emang ngajorowok naon gitu? Somai. Run.